Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi channel YouTube @magdamara dina YouTube. Kumaha wargi sadayana ya. Ada ramang sadayana bamugi bae sarehatnya wargi. Oge rupina parantos siap-siap wargi sadenanya bade ngadangkeun dongeng Sunda dina judul ngadu teluh karangan Kideksa dina dinten dia wargi bagian ka 22 nya. Tah wargi sadayana mangga atuh sambian ngopi gitu bareng tuang. Bari ngadongkeun dongeng wargi sadayana nu ngadaungkeunana atuh Mang Dina anu macakeunana nya wargi aduh. Punten yeuh bukuna yeuh. Terus sararaweh kebukuan wargi lelesotan ieu na ya. Terus tua teuing lah kada di ieu deui. Tah wargi bagian nu ka-21 carios ngadu teluh ieu. Masih nyarioskeun harita parid anu aya di tempat Tengki Kanjot ya. Eta hayang tepung jeung buta hejo mali harita tos nyana sasadin sagala rupanya tuh anu ku Ki Kanjot parantos disadiakeun. Tah harita panite nuju memandang langsung Indonesia ka laut kidul malah ningali pulau teh di Pulau Nusa Kambawang Nusa Kambangan bari carinanya. Tah ngolajengna ieu carita mangga jeung ngadangkeun eta-eta Landung pang beberahmana. Jeung saha we ke loba batur loba dulur jeung baraya. Pokona mah teu hayang matu di dieu, di ditu ge, di ditu we maksudna di Cikao ki. Ceuk parid ngupahan maneh. Nya kitu kahayang masarerea ge kitu. Tapi mangsanya mangsa bakal kasorang jang bakal kasorang sedaki. Waktu anu bakal kasusul teh moal bisa ditangtukeun ku urang pribadi. Bakal aya nu ngatur, bakal aya nu mastikeun. Ceuk Ki Kanjot dari anaker bisa jadi ki. Ceuk parid harita panuna anger mencerong ka laut kidul. Nyawang ombak anu taya eureunna. Nampokeun manuk anu tingkalayang bangun nu taya karingrang. Panon poe harita beuki handap bae, lila-lila antal kana embun-embunan gunung. Diajabkeun ku reangna sorato ngeret. Manuk oge teu eureun disara dapat tarik-tarik patembalan jeung baturna. Tegung selila wargi brus panon poe surup reup kaayaan rada reueuk urut caang ngebrak jadi iuh. Breng harita aya nu hiber luhureun laut horeng teh kalong aya rebuna teuing ti mana bijilna eta kalong teh. Lalayu oge pas liwer nyembran ramatok jeung reungit. Uluh, naon itu manina kleuk hideung? Kalong atawa lalai ki? Kalong jeung lalai eta teh. Ti mana datangna eta? Nya tina guha. Di Gunung Karang tuh. Tina tatangkalan anu jarangkung gede. Ceuk Ki Kanjot. Uluh, loba nu aneh dieu mah nya. Aduh, itu teh puluh naon ki itu? Tah eta teh Nusa Kambangan teh ajang. Hari itu pulau Majeti itu. Eta pulau anu eueuh ngaranan. Eueuh nanaonan. Lamun laut pasang mah leungit eta teh. Sarta kakeueum ku ombak laut. Kakulona rawa onom tah. Muhara walungan Citanduy anu disebut Sagara Anakan. Wah, kakulona mah ujang ge nyaho meureun. Ceuk Ki Kanjot bari tutunjuk. Atuh parid beuki atuheun bae tambah nya kanyahona. Ari di dieu seueur lemur ki loba pisan. Geurang mun henteu salah mah Desa Adiraja. Pesugihan Sidahurip. Ya Sidahurip. Alah hampura ieu kitu batuk wae teh. Alah hampura jang. Jadi sekolot mah kieu geuningan. Terus sekawetannya ada sapa kuncen anu geus asup ka Banyumas. Tapi
jelema nama asa saturunan keneh jeung aki eta teh. Oh kitu ki ari kaguha ira haki yang seburi itu layung geus urung mani hibar nyaangan sagara itu budak sagara ki uluh ting gurilap semu koneng juga emas geningan ki cek bari nunjuk ke sagara anu kahibaran ku cahaya layung geus murid geuning yeuh urang ka jero kade kudu sopan nyajangnya yeuh kudu tartib ulah ngarimpak larangan sakali di aki ngabejaan ulah ududnya kade ulah ngetretkeun kayu api pamali jeung ulah loba omong deh moal ki moal harita keneh terus arasup ka jero guha anu katara masih rada remeng-remeng kayaanana kasorot ku cahaya layung di jero teh eueuhna naon iwa tilukut anu narapal dina batu rada jero oge eta guha teh ngancik saliwat mah jiga eueuh terusna guha teh tapi naha bat dijugjug di mana cicingna ari buta ieu kabeh ngahudangkeun kamanasaran keur Parid gek Parid diuk tukangan kuncen ngajemprak sila ipis kuncen nya kitu deui sabada ngamparkeun sasajeun teh berkarita deku terus manehna nyembah geus kitu mah harita sila ipis bari ngajeprak yang haripan parupuyan anu geus ruhai da meunang niupan teh memeprak ijab kuncen malik heula ka Ki Parid pok ngareos kade ulah geruhnya hamun ayana naon cicing mangga ki tembal Parid pondok Ki Kajot nyokot menyan memeh di jampean dikepeul heula diadakeun kana tarang terus di jampean tarik ka jampena teh manina rolang ngan hanjakal teu kaharti basana teu bisa dipulungan geus kitu meuleuh menyan perpet palelug haseupna mulek minuhan guha Parid leugeg rada cengkat harita saeutik dayang sidi kana cara-carana Parid mencerong rada lila kusiwal kuncen ngodog saku ngabijilkeun menyan hideung anu rupana tipu Boruluk harita saeutik kana parupuyan paledug haseup teh beuki mulek bae ieu mah seungit menyan henteu matak lieur kana sirah satuluyna barabat Ki Kanjot teh ngamimitian nyarita nu kadengena jelas jeung kaharti mangan saeutik magarkeun teh ieu putu kawakilan ku Jang Parid sejang adeheus maksad sareng tujuanana mah mangga nyangakeun Gusti langkung uninga cenah kadituna malapur teu kahartieun ku Parid teh ngan edas mata kesel ngadagoan cacak lamun ditulis buah ayam meureun sabukueun mah bakat ku panjang Parid nebikeun kagutak gitek harita diukna bujurna oge asa baal suku asa sing sireumeuun ret niret deui kaluar kayan di luar beuki poek cahaya layung geus pareum lalai jeung kalong geus teu kaciri hiuk sada angin ngagelebu geleger sada ombak di jauhna ombak di laut teh atuh ditema di kusora manuk nu rupa-rupa ku anu kakakokok eta manuk teh anu ciciakan aya oge anu ricit kawas manuk piit tapi aneh wargi geus lila mah jempe henteu jempling kaayaan teh jempling maksudnya jadi kaayaan di luar henteu kadenge nyata jempling teh teu aya nanaon awak karasana tiis mani nyecep tah dina kaayaan kitu Ki Kanjot harita nyembah da meureun geus ngarti manehna mah yen Ratu Siluman buta teh geus datang rek nyumponan pangondang Ki Kanjot teh blig sadan limpang semeburat guha asa ngarieg asana mah ting puruluk malah aya nu meruluk kana punduk Parid nyapugu Parid derewas bulu pundukna muringkak nya jantungna ratug aya naon ieu aduh
rada-rada aneh ieu mah yeuh. Datang buta gitu. Datang gitu moal. Ceuk Parid dina hatena. Da teu wani ari ka dalma bisi dicarekan ku aki kuncen teh. Rieg wer. Aya angin ka jero guha. Tapi keanehan teh kajadian deui. Asup menyan anu kacaangan ku ruhak parupuyan angere ngagateng ka luhur. Henteu oyag teu mawur padahal angin teh gede. Parid leugeg nangtung ku tuur. Panonna melong harita kana sasajen anjaka teh kaciri da ukur remeng-remeng. Keur kitu gerut sadanu gagaro disusul ku sora anu ceplak matakeun. Puriding hulu punduk Parid teh muringkak ngawid-wid asa kandal. Atuh Parid kakara harita ngalaman sieun anu pohara jajantungna nepikeun ka ratu. Tapi najan bari jeung sieun oge kapanasaran ti leungit. Keukeuh hayang nejo jirimna buta, na sagede naon cenah. Jeung kumaha lupana jeung naon kabeukina. Geus datang meureun. Pasti ieu nu ceplak teh buta eta. Keun sia dicaangan ku aing. Jeun teuing dicarekan ge. Sawami raha deui kasempatan lamun lain ayeuna. Ceuk Parid dina hatena terus rumpurampa kana saku. Nyata aya anu ngaginjel tayalian iwal ti kayu api jeung lilin. Sesa di jalan basa poekeun teh. Lilin harita deui kaluarkeun wargi. Kayu apina dibijilkeun. Taki-taki arek diseungeut tapi alak ilik heula. Ayang nyaho aya anu ngarigidig atawa henteu. Tapi anger teu kaciri. Poek ge mani merdong. Nu kaciri cahayaan ngan ruhak dina parupuyan. Mumpung aya kesempatan. Mending caangan lah. Aing hayang nyaho pokona mah. Ceuk teh Parid geus nekat. Terus ngabijilkeun papentul korek api hiji. Teu tatapa seni deui seret dikotrekkeun. Heura saat berai caang Parid nempo ka hareup. Ka tempat datangna soran ceplak. Tapi memeh nenjona naon, ujug-ujug selak aya angin tenggelan anu pohara tadikna. Cedok kana sakujur awak, celeng awak Parid ngacereng kaluarin duha. Gebut gulitik. Sabaraha gulitik leungeun Parid anu warawel kek kana jukut reg eureun terus diuk. Sajungjungan mangahuleung bakat ku reuwas Parid. Lantaran eta kajadian teh maningan sakilat teu katuturkeun ku panenjo. Parid harita geus nyangkorah di luarin guha kira-kira 10 lengkah ti Ki Kanjot. Atuh hiuk harita teh angin ngagilebug. Wer aya sora anu teu puguh kadengena. Ditongo sada aya batu anu tinggulutu kadengena mata keung kawas gunung urug. Jagat inggeung seah ngaguruh awor jeung sora ombak sagara anu pating geleger. Parid beuki bengong awak ngadegdeg mun caang mah bakal katara beungeutna sepa. Gado noroktok leungeun ngeleper teu wani ngomong. Da sieun keneh teh. Keur kitu hiuk aya angin leutik. Lep Parid teh ngelok diu sumur sada barang paburanta. Si horeng sasajen anu sanjenu teh dialungkeun kaluar mawur acak-acakan. Parid ngagebeg reuwas jajantung beuki ratug. Nyaan si buta teh ngamak meureun. Aing dibalangkeun tapi hanyaka teu kadeuleu babengokna tah. Kitu ceuk hate Parid bari anger cicing di dinya teu wani nangtung-nangtung acan bisi aya anu maledog. Hiuk angin datang deui seah handaruan lir hujan silantang. Wer sabutang daunan kaluhur. Kadenge seah malah aya nu keunak kana beungeut Parid. Dang daunan ting paletak. Parid harita teh tungkul. Rieg gunung teh asa eundur kawas aya linik. Batu harita ting gulutuk tapi ngan sorana wungkul guha jiga runtag dijejek ku buta meureunan. Wargi masih keneh ngadongkeun dongeng Sunda nya wargi dina YouTube dina channel @Manggina Mara.
tak wargi anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda. Saha bae wargi di mana bae alamat nanya bahwa anu caketna anu tebihna anu tangtos tiap dinten ngadangkeun ieu dongeng boi isi dipameget anu anom sepuhna mangga ulu jeung ngadangkeun ka wargi sadayana sok sanaos anu pikeun dongeng Sunda tiasa ngajantenkeun landung pang beberahmana oge komen-komen atur nuhun nya wargi atuh ulah hilap je subscribe nya wargi di antos pisan Mang Dina atur nuhun wargi mangga ayeuna urang lajengkeun di bae carita Sunda tanapi dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka-22 ieu jeung ngadangkeun duikeun karengsana. Cungung harita sada anjing anu babaung terus aya sora nu ting jerit ngan teu jelas ting sora naon sora jalma atawa ting lain. Pari nepikeun ka ngadegdeg bakat kusieun luwak lieu ka leungit bisi en nyamar. Tapi sanggeus kira-kira saparapat jam jep jempe nu kadenge ukur angin biasa. Jeung sora ombak di sagara anu ti beurang keneh teu eureun-eureun. Renghap parita paride ngarenghap narik napas jero asal lugina geus jempe mah lantaran tayana naon tumiba kana dirina tibang ti dibalangkeun majamake da laki ieu. Parid nangtung terus lempang muruguha maksudna rek nempo ki kanjot teh. Bisi cilaka. Tapi can genepi kalawang guha geus jol manten si aki bijil. Kateng jeung ngelemeng hideung da hadena teh henteu benten. Da hadena teh henteu meredong teuing eta tempat teh. Jadi sakali nu ngarigig mah kaciri keneh. Hauk aki-aki teh nyarekan bari tutunjuk. Aram jadah sia. Anak jelema aya sabang kawarah teuing sia teh. Dikemanakeun ka gemir sia. Na teu kadenge papatah ti kami, setan alas, ucut burung, jadol goblok sia. Aduh. Na teu meunang dipapatahan. Hayang modar sia teh. Mun nyaho rek kieu mah sia teh moal dianteun deuleu, moal dianteun ku aing. Rek modar mah sorangan teh. Teu kudu nungguan aing. Si ucut burung sia tah adol tah. Nangkep mawa nya sia. Untang mawa cilaka ngajak sangsara sia ka aing. Kitu cenah ceki kanjot. Ngambek lain di kieuna basana garihal cerukna ngacir-ngacir bae. Mani ampir adek kana irung parid. Pugu bae parid teh harita ruas kadua kalina. Sabab tadi ruas ku siluman, ayeuna ruas ku kuncen, teu ngomong parid teh ngajantenge bari melong ka si aki. Bok di kuncen nurikeun omonganana. Pek sia hees di dieu ari hayang koyor mata. Motong datang di ka imah aing sia. Anak-anakan bang kawarah biak sorangan. Teu ngagugu kana omongan aing. Sia badol teh. Cenah bari leos indit teu ngaret di ka parid. Jigana teh geus dayang nenjo beungeut-beungeutna acan. Hapunten neki. Hilaf abdi teh hilaf. Cek parid leuleuy. Waduh sia. Make menta dihampura sia wegunana deuleu. Aing hampir modar di legu habatu. Gara-gara lampahan sia anu teu make polo. Jigrek modar mah sorangan montong rubah rawel ka kami sia. Ceki kanjut harita bari terus limpang deui teu ngalieu-lieu acan. Parid celohok mengong manehna ruas kareudeuhnakeun. Atuh nenjo si aki balik teh kalagek diu. Panuna mencerong, jajab ki kanjot nu balik sorangan, teu malire ka manehna nepi ka ngilesna dilegleg ku poekna peuting. Gaya bag aya kalong hiber, keak sada manuk jurig pikasieun. Geleger sora ombak ngajelegur. Tahu kidul teh nyagana beuki peuting teh kalaka beuki tarik kadengena. Parid ngahuleung miraga menang bingung ku pilampaheun na kudu kumaha ari geus kieu. Balik atawa ngendong di guha sakalian. Parid teh bisaeun mutuskeun tungtungna pindah ka saung teh agek diuk bari ngalamun.
Angin ngaguru sora anu pating gelegar taya leureuhna. Lila parid teh tunduh reup sare ngarengkol sorangan di saung anu teu jauh ka lawang guha. Isukna harita geus sudang deui kageingkeun ku recetna sora manuk. Kulisik lilir terus bijil kaluareun saung. Red kasagara budah cai oge ting gurilap katojo ku cahaya beureum ti tebeh wetan. Red kana lawang guha bet panasaran. Kagok asong aing mah hayang nyaho ti beurangna. Ceuk parid terus asup ka guha ari pek teh da guha biasa. Eueuh nu aneh. Ngan batu nu gede nyolodor sasajen yang hayang. Sireum ngalet atau heun we da loba anu amis. Lebu ayang-ayangan tina parupuyan meureun eta lebu teh. Geuning kieu mana butakna nya. Buangan ukur impian penting teh ieu. Dabikeun syarek di teangan nyiru nu hiber. Nah di mana cenah ayana. Parid kaluar ti guha terus neangan nyiru nu penting jiga aya nu ngalungkeun. Ari bere kapanggih nyelap dina rungkun kaso. Atuh sasajen oge ngayang awur-awuran. Kembangna harita mayak pak. Kue ngayang aya keneh roti anu dibungkus nyangsang dina jukut. Kupari dipulung da lapar terus dibuka bungkusna am di dahar ngeunah keneh kadena. Geus ngadahar roti mah terus pari teh leumpang harita. Nyetan rugdug mudun ka sisi laut. Degung selila geus tepi memeh leumpang di diuk dina batu karang nangkep tuur bari nenjokeun ombak anu teu daek cicing. Rada lila ngalamun tapi nepikeun ka teu karasa panon poe geus luhur. Geus ampir tengah poe. Parid cengkat terus leumpang maju ngulon. Leumpangna sakaparan-paran nuturkeun indung suku ka mana bae tepina. Sugan teh moal kieu beunghar henteu papangijeng buta henteu. Kudu kumaha aing teh atuh yeuh. Pakaian aya nu maok, duit teu boga. Rek puasa sakalian paehnya paeh aing teu sieun ieu Kitu cenah ceuk parid manehna nekad geus teu sieun ku paeh, teu sieun ku nanaon. Kitu kieu ge kumaha behna. Terus leumpang mapai basisir nuju ngulon. Awakna katebak angin sapanjang jalan. Kapoe jeung kaanginan bajuna rangsak saroe jaba geus kotor jeung barau. Leumpang teta leumpang jeung leumpang wae, leumpang salse teu gurung gusuh. Da teu boga nu dituju. Sasat ngarep-ngarep malakal maut, sugan aya niat arek nyabut nyawana. Lain rentas pangarepan, lain geus teu betah dihirup. Ngan lamun kapaksa kudu paeh parid geus pasrah semerah. Teu karasa repeuting parid poekeun dina batu karang. Teu incah kanu sejen ge we diuk di dinya, ngahuleung bari ngadagoan sakadang tunduh. Buuk nu jabrig mawur katembak angin. Bajuna ke kelebetan. Seor umbak harita nampidingan karang. Budahna muncrat kana beungeut parid. Tapi parid teu ngarasa tiris, teu ngarasa sieun, jongjon deui diuk di dinya nepi ka tunduhna goledag dina karang reup sare. Berkah eureungit deui eura metuk sare dipepende angin laut diangal ku batu karang. Tibra nepi ka isuk. Hudang-hudang wanci haneut moyan, dumeh pipina kapoe. Ngarasa haneut, ulisik-usik gek diuk bari gigisik. Geuning, geus nyawaan keneh aing teh. Kuat keneh leumpang kitu. Kitu pokna parid terus leumpang di mapai basisi laut. Tetela aya keneh tanagaan, terus ngeureuyeuh najan teu gancang ge. Tapi teu eureun. Panas terjadi halangan, tarikna angin teu mata keung, oge teu sieun ka semblok ombak, jongjon bae leumpang manehna. Kulantaran leumpang bari puasa sarta sahayuna, atuh sapoe teh teu meunang saanu kilometer ukur pindah tempat ungkul. Dararasaan teh anger wae di dinya.
Repeting deui parang eukeur dina basisir anu rada mayat, anu loba tangkal kalapa, teu neangan tempat nu aman, goledag we sare harita dina kalapa, dina akar kalapa teh. Jigana teh sirah katinggang kalapa ge samanggar ge jeung teuing da geus pasrah teh parid teh. Isukna harita hudang deui jag-jag keneh, baleger keneh, teu dicocor-reungit acan. Parid leumpang deui geus teu mikirkeun panas jeung angin, oge cai ibun. Geusik batu geus teu jadi pikiran. Tikoro geus luhur tapi teu hayang nginum, beuteung geus lempet, peujit geus lepet tapi teu hayang dahar. Kitu jeung kitu bae lalampahan parid teh wargi. Lumampahna mapai basisir maju ngulon, lamun parang tepung jeung jelema tara aya nu nanya, tara aya nu ngaganggu ka parid teh nyangka jelema teu hideng, nyangka galandangan nu sok luntang-lantung di pasar bari mulungan runtah. Nya meunang 2 minggu kikituan, pakaian geus teu puguh rupa, gimbal matak bakat ku kotor teh, rawing jeung bau kesang deui, buuk mah geus puguheun da tara mandi teh, tara kacai ukur kaseblok ku ombak anu keur ngaliwat. Dina poe harita anu ka-15, parid teh geus aya di daerah Banjar, malah geus kaliwatan saeutik, geus rek naek ka wates Ciamis. Ayeuna mah geus papai jalan gede, limpang rumanggiung tetenjoan kararoneng, tur leuleus dada panas. Tapi najan kitu pikiran mah sehat wae, teu nepi ka gelo atawa siwa. Barang ke lempang kitu ujug-ujug jol aya aki-aki kundang iteuk papakean bersih ngan teu make sendal, teu make sapatu. Buligir we sukuna eta aki-aki megat ka parid pok nanya, "Ujang, arek mana ieu teh?" "Nah, lempang sorangan geuning." Bari melong ka parid anu lempang keneh. Reg parid eureun memeh ngajawab neuteuk heula hayang sidik kana rupa aki-aki, bisi aki-aki anu sok nulungan teh. Tapi barang diteges-teges da lain geuningan ieu mah. Beda deui ieu mah. Pok harita parid teh ngajawab, "Bade wangsul ki tapi abdi teh aduh teu terang jalan abdi teh ki bade wangsul teh ya. Teuing ka mana ieu jalanna?" "Lemur Ujang, di mana?" Parid ngahuleung deui, da rumasa teu boga lembur. Boga ge cikau asa lain lembur manehna jeung deui waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dicekapeun duikeun ka dieu we heula. Dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka-22. Dongeng Sunda ieu wargi sadayana sakumaha biasa diduikeun ku YouTube dina channel @Mandina Mara. Atuh pamugi wae wargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda tanapi carita Sunda, tiasa kahibur mana kalayan kabingahannya wargi sadayana. Kokituna ka wargi atuh bagian anu ka-23 nama insyaallah anjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui oge sakali diulah hilap subscribe-na diantos pisan. Atur nuhun wargi sadayana kumaratosna wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.